gubarnya maksana ngudak-ngudak si Widura minta supaya dituduhkan di mana si Pandu tapana pasualanana si Panu kungsi Nandasa Ramana Raja Kaula ayeuna kaula rek males pati tong jeung Panu atuh hah tong jeung Panu jeung satu sing hareupan kaula arinya mah anjeun lalaki langit lalanang jagat totosan pinjarhuli coba sing hareupan ieu Resi Bisma ini tenang gitu kolot alah aya kitu kolot teh euy apakun wani marang ngaku aki-aki ora wani dening